Bingung gawe naon ya euy. Kunaon atuh wae teh di bingung-bingung teh gitu. Yang gawe euy. Aya nu ngabutuhkeun gaji gede 15 juta. Gawe naon? Ngebehlan buaya. Si anjir. Pan orang teh kabur, orang ngiluan lah, nyenong di imam maneh. Ayo mana sok boloho tingan, pan imam orang teh imam maneh kene, balat sih. Nya bener, teu kapikiran. Mata ke bawa atau pikiran teh teh. Wah orang kasep tuh. Kasep mana teh da? Bis tuh si ganaon tah. Ganteng si gasenok temok. Eta si koplok. Naon ngan ngalamun wae sia mah. Heueuh lieur euy. Kaboga yang digombalan aing teu bisa kumaha atuh nya. Atuh teu bisa ngagombal mah ngagembel we atuh maneh teh biasa setting rujit.